Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Sumangga ayeuna urang lajengkeun deui hanca anu katunda. Nyaeta dongeng Sunda anu judul Buronan. Rupina bae ayeuna bagian anu pamungkas. Mangga wilujeng ngadangukeun. Geus dijentrekeun ku Nurul, Jaja kakara ngarasa tenang. Yen si horeng Nurul oge percayaeun manehna memang teu salah. Tuluy Jaja oge nanya ka Yanti naha bisa aya di tempat eta jeung ubar naon anu dibikeun ka manehna antukna Yanti ngajentrekeun saha sabenerna manehna. Kang Ustad, satadina Yanti ngan saukur arek nyokot eta buku wungkul Kang Ustad teh. Tapi Yanti teu kebat ceritana. Kaburu ngeluk tungkul. Tapi kunaon Yanti? Jaja penasaran. Tos teu kedah dijentrekeun. Ceuk Yanti deui tuluy ngagerentesna hatena. Sapanjang hirup ukur ayeuna kuring boga rasa boh ka lalaki. Bari jeung lalaki geus boga pamajikan. Ya Allah, kieu geuning rasana. Perih jeung nyeri-nyerina hate. Tapi sanajan kuring teu bisa nggambaran anjeun, kuring ridho pati rela perlaya pikeun anjeun Kang Ustad. Gitu gerentes hate Yanti. Jaja ngarasakeun naon nu dirasa ku Yanti, manehna apal pisan dina laku lampah jeung ucap komo deui dina paroman Yanti nalika keur deukeut jeung manehna. Tapi bari kitu Jaja moal mungkin ngahyanat imas pamajikanana. Keur anteng ngawarangkong kadenge suara senjata jeung bom di luar pating bledug. Yanti geus mere kode yen serangan bisa dimimitian sabab Jaja geus salamet. Tuluy ieu jelema opatan mangkat muru kaluar rohangan. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula eta kacaritakeun di luar markas pasukan khusus elit gabungan Indonesia Amerika ditambah ku pasukan khusus nu dikerahkeun ku Nurul geus nyerbu ka jero. Pasukan dipimpin langsung ku Maijen Natakusuma. Lain bantrak-bantrakeun ieu penyerbuan pasukan resmi pamarentah dua negara ngalawan pasukan komplotan. Panjalundup senjata internasional geus lain samanea lawanna oge. Senjata anu canggih ditambah ku geus apal sabudeureunana eta tepat pikeun medan perang bari jeung setiap tantarana bener-bener terlatih. Acan deui ranjau darat nu aya di setiap jengkal eta markas. Korban leuwih loba ti pihak pamarentah. Rompi anti peluruh teu bisa nahan pelor nu narajang. Nembus kana eta rompi korban 4-1 kaunggulan di pihak musuh. Senjata canggih sinar laser nu dipake ku pihak musuh pohara rongkahna. Suara pating kocak tentara nu perlaya nyieun kaayaan mungkin keung. Kusabab kitu antukna Jenderal Natakusuma minta bantuan ke Angkatan Udara pikeun ngirimkeun jet tempur. Kaputusanana
Kaputusan manehna ieu tempat kudu dibom, rek hirup atau napi paeh para buronan. Pokona ieu tempat kudu dihancur rata jeung taneuh. Agen 66 Ketut Burung Nuri. Waktu ilaing 3 menit pikeun keluar. Sabab ieu tempat arek dibom. Kitu parentah Jenderal Nata Kusuma Kayanti jeung Nurul dina alat komunikasi. Siap laksanakan Jenderal, Yanti nembalan. Laju Yanti jeung nu sejen geuwat lalupatan maksud rek kalaluar. Meneran di tukang deket tempat helikopter nyampak Ubed, Soma jeung 2 baturna nyaeta urang bule arek naraek kana helikopter. Kabeneran Ubed oge keluar ngaliuk ka palebah anu lupat ti heula teh meneran Yanti. Laju Ubed ngaluarkeun pistol. Dasar awelakna. Sia beuneunan biang kerokna. Sehingga komplotan aing bisa kalacak. Ceuk Ubed bari nembakeun pistolna. Dor, dor. 2 kali tembakan kadengi. Anak buah Yanti anu meneran pisan tukang ngeunana Yanti geuwat luncat ngahalangan antukna manehna anu ngagubrag sabab ngabelaan Yanti. Waktu kari saeutik Ubed teu nembak deui, laju naik kana helikopter tuluy ngapung ninggalkeun eta tempat. Yanti ngagabrug ka anak buahna, teu nyangka yen anak buahna ngalakonan hal kitu pikeun ngabelaan manehna. Geri, tahan heula, ilaing pasti sager deui. Ceuk Yanti ka anak buahna anu ngaranna Geri. Teu nanaon kuring pelaya ayeuna ge sabab ngabelaan awewe anu geus lila ku kuring dipikat cinta. Kuring ridho ikhlas mun bisa beunangkeun itu para penjahat. Tembal Geri teu lila les maot. Geri, naha lain nyarita ti anggangna, naha make dina kayan kieu hidup ka Karabalaka. Paingan hidup ka sida bageurna Kayanti. Yanti cerik balilihan teu nyangka yen anak buahna boga rasa bogoh ka manehna tapi teu dikedalkeun. Jaja jeung Nurul ukur bisa cicing. Ubed, dong sebut ngaran kuring Yanti lamun teu bisa nyieun ilaing paeh. Ceuk Yanti laju ngajakan Jaja jeung Nurul naik kana helikopter nu aya di dinya. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Yanti anu memang spesial agen bisa sagala hal kaasup ngapungkeun helikopter sacanggih kumaha oge laju ngudag Ubed jeung baturna. Kang Ustad, Nurul wayahna diukna dikenca jeung katuhu eta aya senjata canggih laser sok pake. Ceuk Yanti deui. Sabab Yanti mah geus terlatih pisan nalika ngapungkeun helikopterna, antukna Ubed kaberik pohala pinterna ieu Yanti ku cara ngapungkeun helikopterna. Perang 2 helikopter canggih di langit pohara rongkana. Dina hiji kasempatan Yanti bisa ngadeukeutkeun helikopterna. Meneran pisan Jaja nembakeun senjatana. Dor! Awak pilot nu mawa helikopter Ubed katembus pelor. Laju ieu helikopter murag di hiji pulau nu eueuh jelemaan. Tapi henteu ari ngabledug mah geus murag kana taneuh katempo Ubed. Katempo keneh Ubed jeung Soma lumpat ngajauhan helikopterna. Laju teu lila eta helikopter ngabledug. Alatan ku nafsu Yanti ngadirededkeun senjata canggih nu aya kaasup bom ditembakeun ka handap. Hanyakalna Ubed jeung Soma bisa salamet keneh sabab asup ka hiji guha. Ringkas carita Yanti tuluy
turun muruk eta guha geus deukeut silih tembak teu bisa disingkahan nyaeta teu bisa disingkahan deui. Telila sabab pilorna beak Ubed jeung Soma kaluar tina guha bari angkat tangan tanda nyerah. Kade tong percaya teuing sabab ieu mangkluk kacida lincikna ceuk Yanti ka Jaja jeung Nurul. Ampun kuring doa nyerah ulah ditembak kuring hayang keneh hirup hampura kuring ja ceuk Ubed bari tiara. Laju disampeurkeun ku tiluan. Ari Jaja sabab kurangna pangalaman dina masalah kieu manehna gurung gusu percaya we kana ucapan Ubed. Jaja salengkah ti heula nyampeurkeun maksud arek narajang manehna keheul kalakuan Ubed. Kang Ustad awas. Ceuk Yanti laju ngaco ngagabrug nangkep ka Jaja. Sabab Soma nembakeun pistol leutikna nu teu katempo nalika disimpen dina jero leungeun jaket anu dipakena. Dor. Opat pelor nyangsang nyayang kana tongong Yanti. Nurul nepok kitu teu antap parah ngaderedetkeun senjata otomatisna nepikeun ka antukna Soma jeung Ubed bener-bener perlaya. Yanti, nah make bisa kieu, nah hidup terus-terusan nulungan kuring. Ceuk Jaja bari nangkep Yanti nu ngagoler luhureun taneuh. Kang Ustad, teu nanaon Yanti kieu ge, nu penting Kang Ustad salamet. Yanti nembalan bari jeung ripuh getih geus ubar aber kaluar tina awakna. Hampura kuring Yanti. Jaja teu bisa nahan cipanon anu kaluar. Ceurik gogoakan bari nangkep Yanti nu geus teu eling. Laju Nurul laporan ka Jenderal Natakusuma ngabejaan posisi manehna jeung menta dikirim tim medis. Singkat cerita Yanti geus aya di rumah sakit. Hasil diagnosa dokter Yanti katembak dina organ pentingna ukur keajaiban anu bisa nyieun Yanti cager deui. Bari kitu oge nalika cager geus moal inget nanaon bakalan poho kana sagala rupana kaasup bakalan poho ka manehna sorangan. Singkat cerita tilu tahun Yanti koma salila eta Jaja teu pernah sapoe-poe acan eueuh di tempat eta dibaturan ku Imas jeung Nurul nu datang saminggu sakali. Hiji burit Yanti eling tuluy nanya saha anjeun ka Jaja. Nurul jeung Imas nu meneran aya ceurik Jaja ninggal Yanti kawas kitu bener-bener teu inget nanaon. Bari nyekelan leungeun Yanti Jaja nimbalan. Yanti, ieu kuring Jaja. Ceuk Jaja anehna eueuh sora nu nimbalan ti Yanti barang direret Yanti geus teu aya di alam dunia. Ceurik kabeh nu aya di rohangan teu nyangka 3 tahun ditungguan ukur nyuara sakecap tuluy Yanti maot. Isukanana Yanti dikurepkeun make upacara militer dua negara Indonesia Amerika. Penghormatan terakhir dipidatokeun langsung ku kepala staf atase pertahanan negara Amerika di pamakaman. Batur geus balik Jaja masih keneh sila yang hareupan taneuh beureum nu pinuh ku kembang. Hiliwir angin burit nambahan rasa nalangsa Jaja mingkin karasa. Yanti, hatur nuhun
anjeun tos tega perlaya pikeun kuring. Mugi nu maha kawasa ngahampura kana sagala rupa kasalahan anjeun. Saumur hirup kuring janji moarek poho kadoakeun anjeun. Saumur hirup anjeun bakalan aya dina hate kuring. Jek jaja deui bari nahan cipanona ulah nepikeun ka murag. Burit mungkin poek srangenge geus erek-erep geus reup-reupan nandakeun beurang rek ganti kana peuting. Sora manuk tinggal baralik kana sayangna masing-masing. Jajak kalengkah berat ninggalkeun eta tempat dibarengan ku janji nu geus kapatri dina hatena yen manehna moal arek poho ka hiji awewe nu geus ngorbankeun nyawana pikeun manehna bisa salamet. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tah kitu pamirsa ieu carita anggeus tepi ka dieu. Kuring salaku dalang nyuhunkeun siapuntenna bilih aya kalepatan, bilih bisi aya nu kaciwit kulit ka bawah daging. Mudah-mudahan janten hiburan da ari sae mah puguh pimanaeun. Mugi pamirsa jemar manah kahampura ka kuring. Wilujeng tepang deui engkin dina caritaan anu sanesna. Amit mundur, amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.